Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Batu Hirup dumasar serat Petrus nu kahiji pasal 2 ayat 1 dugi ka 10. Sareng nas janten puseur pangenyepan urang nyaeta ayatna nu kalima anu ungeulna kieu. Aranjeun oge kudu jadi saibarat batu hirup, kudu daraek dipake nyieun gedong Allah anu sifatna rohani, jara di imam suci urah nyanggakeun kurban-kurban anu sifatna rohani, anu pikamanaheun ka Allah ku jalan Yesus Kristus. Para mitra, cung saha anu teu hoyong gaduh bumi gedong nu tohaga tur endah. Kangge ngadegkeun bumi gedong anu tohaga diperyogikeun waragan atanapi bahan bangunan anu sae. Kitu oge dina ngadegkeun bumi atanapi gedong rohani. Para mitra, sakur jalmi anu percanten teh batu hirup anu dianggo ku Gusti Allah pikeun ngadegkeun gedong rohani. Urang disebat minangka batu nu hirup margi urang teh panganut Kristus nyaeta nu anut ka Kristus. Gusti Yesus Kristus minangka batu hirup anu dipiceun ku juru adegan. Nanging Gusti Allah ngajantenkeun Kristus minangka batu anu kapilih, batu juru anu janten dadasar bangunan atanapi gedong rohani urang. Gusti Yesus Kristus anu nangtoskeun kakiatan kahirupan urang. Kumargi kitu urang kedah ngajantenkeun mantena minangka puseur sareng pangjugjugan atanapi tujuan hirup urang. Para mitra, sakur panganut Kristus, urang bisauran kangge nujulkeun hirup sagemblengna ka anjeunna. Kumi iman sareng nujulkeun hirup urang sagemblengna ka Kristus, batu juru urang, mangka urang dipilih janten batu hirup anu diangge dina ngadegkeun gedong rohani. Urang oge dipilih kangge ngagem hak imam karajaan, janten bangsa nu suci. Pangna kitu tugas urang salaku jalmi percanten teh sanes saukur dipimili ku Gusti Allah hungkul, tapi oge janten tempat panglinggihan Gusti Allah. Urang diutus pikeun nguarkeun padamelan-padamelan Allah nu araheng. Hayu para mitra, urang ngajalankeun panyaur urang minangka batu hirup. Urang teras museurkeun diri, nujulkeun diri ka Gusti Yesus, dugi ka urang dimampukeun nguarkeun padamelan Gusti Allah anu nuju ngadegkeun ieu dunya sareng gedong kaasih sareng kasalametan. Hayu urang nededa. Hatur nuhun Gusti ku kaluangan nu parantos dipaparin ka abdi sadaya kangge ngalenyepan patali batu hirup. Berkahan abdi sadayana supados salawasna ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten, ngalakonan panyaur minangka batu hirup anu teras museurkeun diri ka Gusti Yesus Kristus, nguarkeun padamelan Gusti anu araheng. Nyuhunkeun Roh Suci tawoleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasudkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.